Main sabarahaan ya teh? Sabaraha. Weh, sabaraha lah. Ngesidik anjing pencairan deui aing. Saya sabari ji kartuna. Tidak memungkinkan. Horeame ke wae sebenarnya mana sarua leh. Moal balik gitu. Maneh di karet nempo. Geus piceun mah. Eleh. Buru pasangan. Ngesidik narik. Anjing. Teu balik wae sih macing balik ngocokna tapi Saya bisa teh anjing main. eleh wae. Naon anjing? Nah Asia kalau ngalawan. Sok mana bae. Tah. Keluarkeun sok. Sidik narik deui wae. Anjing narik. Cigana euy si mah menangan wae teh ngalici. Curiga urang tadi menangan wae sok. Mana liciknya? Licik naon Asia pan kadeula ya kartuna kieu. Gabah anjing make Bawa jeung mana licik. nu ngocokna teu balik. Iya nu ngocokna nu teu balikna. Pantat tadi ge aing Ape balik ya ngocokna. Si karet mah euy Astagfirullahaladzim. Ok deui anjing kawani dah kocok deui. Kocok red. Bisi pajar licik aing mah. Tegenan balik wae. Tikeun lamun urang tuluy berarti heueuh licik Kitu we. Sidik milik nu utama jago aing mah. mah mau dimilikan. Jago aing keukeuh. Baru kumaha deui. Nama si mah bakal eleh sok. Yakin. Mentak mana kudu menang tuh orang kudu menang. Heeh. Tempahan. Mane karet. Cing balik ngocokna. Kayaknya tinggal cingan Cekih naon. ngesidik anjing menang deui sok ya turunkeun lah mana modalna. Eleh deui teh. Naon. Sarua euy. Nah sama sarua teh kelas seuri. Tanya nek wae. Tau mana wae. Pusing. Sidik narik deui anjing menang deui narik loba. Sidik narik tah. Narik. Sok kocok deui karet kocok cing bener metakna ngocokna cing bener. Pasangan deui. Sok lah. Angkat atuh red. Anjing. Bayong. Karet. Aing bakal menang ya mah. Biar mana eleh. Anu menang ya mah. Nyewa kehead Asli. Menang ya mah. Ayo red. Geus goreng deui urang mah Tuh. tempon man. Mane da ngocokna teu balik karet cenah. Bae lah si itu menang kayaknya. Kumaha teh? Sebenarnya tuh menang. Oh, ieu mah duitna kurang keur masang deui. Tinggal ya saya lah ngompos keudeuh Kecai naon kade? mau lila dah. Kade teh kemana maneh? Intip tuh. Buka kartunya buka. Tong dibuka. Dosa. Kan judi teh dosa ieu maneh. Da licik meureun jadi katungtungna teh intina teh dosa. Pan sarua kene dosa kene. Moal main kieu mah mun dibuka dosa. Geus buka. Tong Nggak usah buka nah, dosa-dosa lah. Dan bakal menang mah urang. Sok asal mun menang urang minta. Kalem aya. Selina Asli. swear. Tiup kieu. Allahu. Sok. Buka. tong judi teh dosa. Tong dibuka lah. Pan geus sidik judi teh haram memang dosa. Heueuh pan judi teh dilarang ku agama. Nya ayeuna judi terus teh jujur nya dosa atuh ieu maneh. Kan baik kagok dosa. Buka lah, geus hireup meunang. Biasat ku teu kagok. Maneh bakal menang asli eta. Nya heueuh urang ieu mah geus puguh bakal menang. Geus buka. Buka ceuk urang ge. Sok ngakuku. Emang mun dibuka maneh bakal tanggung jawab luarana. Sok. Dah ada bakal menang sih ieu. Bakal ieu mah. Sok. Bae. Yong, buka. Kurang. Atuh.
Tuh goreng nu sia yang mana kan? Mumpung si itu ngumpul. Besok buka kemana? Sepi aneh heudeuy euy. Kumaha nya anjing teh cara naon bisa meunang euy. Nah, anjing diricikan. Penges Kan bide. mau kan kain aing kemancan. Tuh benar. Oh. Lah goreng. Bodoh si itu ayeuna. Bodoh si itu ayeuna. Mana jelema nu ngararona teh teh. Aduh. Nah, di teh Garudi saleleng teh. Pak RK. Pan itu bari ngaronda ieu mah. Nya Ngarondanya. ngarah teh kasal teuing. Ngarona naon eta ya duit jeung naon eta? Judi ieu nya. Mana rek ngerakeun RW 03 ieu. Panggeus puguh ku agama teh ulah atuh. Duit teh haram hukumna. Kalah jarudi lain ngarona mah. Kumaha mun aya bangsat ayeuna maneh kerja dari ieu mah katange atuh meureun. Pak pan ieu teh keur neangan duit. Kan kudu dahar ngerokok kan ieu menang tina ieu. Heuh lain kieu gawe mah haram atuh kieu mah jadi daging mah jadi kulit meureun siling teh. Gawe ka kebun ji. Pokona mah ulah kieu deui. Nya Yang ditewak polisi. Aduh. Naon ieu Pak RK? Biasa deui. Tinggal atuh. ieu Macik kene mah aing gitu. Ai maneh kehet dek ngerakeun masyarakat. Dek ngaruksa generasi muda masa kini. Iya tuh man kenapa RK kalah judi kieu ngerakeun lain ngaranna mah. Sabar. Aduh, kadieu kan orang rarat ya duitnya orang laporkan ke Babinsa. Tuh, Pak RK. Iya, tinggal deh duitnya orang jeung bukti ke laporan ke Babinsa nya. Bagus. Pokoknya mah orang laporkeun ieu mah baru dak ieu rumahna geuranya. Iya, siap, Orang bagus, salah kali bagus. itu. Ayo orang laporkeun. Kumaha tuh euy? Kan modal urang gede. Musina marane, maneh karet deui saeuti urang mah gede. maneh hayang duit eta balik deui mu Kumaha carana? babari hayang ngilu ayeuna ka urang. Ah tadi si karet urang mah keluar ka warung. Atuh sia Ini urang bisi ngambek. karet kumaha jeung maneh? Tadi si karet urang mah balik ah. Heuh. Jeung si karet teh tah. Urang nuan warung ah. Alah balik. Ayo jeung maneh we. Geus lah, si itu rek balik mah orangnya balik weh. Heuh. Orang balik wah. Tau ngatuh aing mah naon maneh balik. Maneh hayang mung duit eta balik deui. Nya hayang atuh ieu maneh. Heeh, hayu atuh. Ayo ka mana? Hayu we pokona mah tuturkeun urang. Ayo ka mana? Hayu we. Ayo. Yuk, go. Kurang ge bener. Si eta mah lamun boga duit ka warung meuli rokok, tempokeun ku maneh. Heuh. Bawa deui teh. Yang apal maneh kumaha carana ngarah duit eta balik deui kumaha? Pan si eta mah boloon. Urang tipu we lah. Tong dosa. Kudu jujur hirup mah ieu maneh. Tuluy we ngadosa. Pan hayang balik deui ai maneh. Bae we tipu sakali. Hayu tuh lah. Heuh, atuh. Yuk, go. Mak, nuhun ya, Mak. Mun teu ka sagedor ya masih rokok. Jelema ayeuna teh bara rogodo nyeuy. Nyaho ngarokok teh merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Kalah keukeuh kana ngarokok. Bara rodo goblok teh. Marane kana naon di dieu? Ada sadia nuturkeun aing keher. Ini urang teh gering, urang teh boga duit. Gitu. Aslina emang gering kunaon? Liper, kanker, raramehan. Aslina canjang meuli obat, canjang meuli sebelah, canu lain-laina dek di mana so?
Enggak saya pakai duit urang heula. Karunya aing. Tuh sakieu mah moal cukup. Aduh, anjing mau dibere jantung mati. Ieu sakit yakin deui. Banyak rek kamanekeun lah urang mana? Heuh atuh keur aku ka babaturan. Ya enggak satu ya pakai. Ini mana cinggira cager deui heuh. Nuhun atuh mah. Coba misalnya. Pan ini maneh mah tegering. Anu ngawadu. Pan maneh hayang duit ieu ka maneh deui. Pan kudu jujur naonnya. Pan maneh hayang balik deui cenah duit ieu tadi. Emang udah kieu mah teu jujur atuh. Sia cing balik anjing Indonesia geuring teu. Gering. Waduh anjing dia kan duitnya sia. Gara-gara duit sia kalah kitu. Ade